ini ngageter kieu. Hayang, Beb. Halo? Ya, halo. Kak? Lagi di mana? Ini kadinya. Mau ke sini. Ya udah, GPL. Gak pakai lama ya. Ya atuh siap ai GPL mau GPL gosok pijat urut. Nyesok antosannya. Mun kadinya. Ditunggu. Moyah kieu sorangan warung tutup. Sebaleunghar, beda nu baleunghar mah. Naon ieu nempoan HP nu ngechat eueuh. Deng. Asa ku karawe. Woi, Ka mana? ulin. Ngilu tuh. Lu ka mana tuh? Teu mana ka mana? Kurang. Ngalong zaman kiwari mah tuh coy, lain kala cicing wae di dinya dina bangku. Geus paluhur batur Milu. milu. Milu jeung maneh. Ulin sorangan euy. Tapi dah Ulin jeung jurig maneh. gagah abah kali ngomong teh. Guys, orang hayang milu pokoknya mah jeung maneh. Hayang ulin. Ulah teh milu, maneh mah cicingnya di dieu sorangan. Pedah naon? Tah aing mah bingung ieu teh euy. Geus kurang itu turutkeun. Maneh hayang bener milu jeung urang bener. Motor tah. Jalan dia ke mana teh? Suga katabrak. Bener arek milu jeung urang. Tapi aya hiji syarat ren. Maneh mah aduh syarat-syarat jika nu eka dukun mau make syarat. Arek milu mau jeung urang. Geus syarat amak kieu ya. Maneh sih nanya ku sage maneh ulah ngomong. Nah, pedah naon? Geus hayu arek milu mah tapi teu apa sia janji. Heuh. Pokona mah cicing mah maneh mah ulah nembalan heuh. Guys. Bener. Janji. Janji atuh. Abila teh ieu teh. Geus hayu. Lama pisan atuh ih. Sabaraha jam di dieu nih. Ieu pisan, lambat pisan kumaha sih? Assalamualaikum. Sampai. Rencangan. Tadinya tah. Kumaha sih kita ulah lila tapi lila. Atuh biasa we atuh mun sok. Gara-gara lila sakitu atuh. Mana anak ya mah apa teu na motor na kumaha? Lompat ka hayang mah tuh. Bubuh da naon lompatan sikalah labuh geuning. Ini kudu teuing lompatan ieu. Atuh dah tadinya janjina jam 1 itu datang jam 1 kumaha sih boga awewe deui nya. Awet di mana bet henteu urang mah Ah. Bete di mah wae. Atuh hayang ka mana dia hayang jalan-jalan. Heeh, yuk. Jadi kang ka Singapura. Mana nya? Ka Jepang, ka Hong Kong, hayu. Hongkong pugu dah hileun. Ang kalau jadi kana hileud sih, sok ararane. Ayo atuh OTW-keun. Hayu disere ka Walanda ka ditu tuh. Udah nang kawalaya. Nang ka Walanda na kecan asak. Naon teh ngasak? Ya, kan neng asak. Eta saha? Rencangan lagi bisa nyarios. Nah, niku naon? Tadi dia salin. Ente dua, ente. Atuh dua mola-mola bateuing hiji atuh kieu hungkul. Karunya deui deui nya. Itu tuh kalau ulang-ulang tuh kalau ngoprek jam. Deng, tingali nyegelan jeker. Nasib. Nasib bae geus kitu teh. Nani saha? Geus kudu bisa nyarios neng mayu we. Kata harus kemari teh asal nyarios. Sugan we langsung bisa bray gitu nih. Jimat. Nah, Karunya lah. Batir.
karunya tuh biasanya serius atuh. Deng. Deng. Khawatir nak. Hayu atuh sok main, tapi ulah ka hungkang hongkong gitu. Kemana? Halu we jeung halu. Nya atuh kudu ka mana? Ka puncak bangku ke mana ke? Ayo ke enjing cuang gaskeun. Jemput. Oke. Tapi siap. tong lambat sih, awas mun lambat tuh. Iya, galak teuing. Ye, Santai. Panawik. ah, Kita teangan ku Bapak. yo pak urang teh geus gede nya naon hayuna neangan urang. Lain Bapak hayang udud. Hayang kopi ya bari pangmelikeun ka warung Cok. Buru. Bapak hayang udud ya. Buat. Ah, mbak atuh meuli we sorangan tadi. Sok lawan ka kolot. Sok gitu. Dia sakedeung sok. Itu kacir itu apa urang keur naon ieu? Heuh, sakedeung atuh nyalang mah kumaha tuh. Kita tahu. Bel, kapisan. Maneh nu ini lain kali tah batur. Ah, atuh Pak. Sakedeung Sok sakedeung. gitu ningan kolot eta teh kumaha di. Jung buru ini. Kagok sudah keur ulin. Engke urin deui. Pokoknya sayang udud ya. Sok buru-buru. Aing mah. Awas gimana kamu ngomong. Awas, janji heuh. Awas geus lah. Sakuan. Tong lila. Hon. Dia ya cari ka dia be. Didinya kotor tah. Be ka dia be. Jangan malu-malu ah. Sini aja sok duduk. Nama A saha? Hah? Nama Hah? Apa? Hah? Apa sih? Oh, tinggal di mana? Gitu. Aduh, curiga ya. Mal gitu kalah dibogohan masih ready. Perjanjian nu tadi sayangnya cang telepon si Redina. Itu tuh siapa? Pacar ini. Terus siapa? Angkat aja gak apa-apa. Isi ada perlu. Ih. Angkat gak apa-apa, sok angkat aja. Kenapa di? Emang siapa? Oh, bener. Embung angkat telepon oge. Urang geus beda rasaan dia mah. Kemana gak diangkat? Oh, gitu alus. Erek nih ngawe urang mana ya ditinggalkeun teh? Tinggalkeun meuli kopi di teleponan kurang tadi angkat-angkat. Naon ka wow ngomong sing bener Red. Bogo ngomong we ti bareto. Naon di teleponan kurang tadi angkat-angkat. Naon maksudna eta? Kalau ada deketan tadi diuk mana di dia? Aina minta ka dia. Bukan gitu, hujan. Kasihan. Biarin dia mah kehujanan, gak apa-apa. Ngomong sih bener nih kalau Kapan itu lu ngomong? Nah, ning bisa ngomong. bagaimana? Atuh sik sekali di telepon kurang mah diangkat Ya atuh. malih nelpon ku aing diangkat meureun ngomong-ngomong kana lieur sia mah. Tuh aja. Kumaha? Nah, ning bisa kieu. Da kan bicara mulai ngobrol cenah. Beda naon eta teh? Ngomong. Kalah kieu kejadianan aya tuh. Sok-sok aja ngomong kumaha sih maksudna ah? Wih, haling mana? Kumaha maksudna? Nama sudah gitu isi kalah kantong. Kopi aja Terus kejadian. naon maksudna? Sina eupeuk-eupeuk kitu. Siga eueuh gawe pisan kumaha sih? Tidak bisa kalah. Rebut sudah kok ini sire dimasak itu kita. Baru. Atuh aya ka jelema mentong sok kitu. Atuh kudu kumaha ada bahaya sih mah. Ieu geus teu percaya ka urang kumaha? Ya lain masalah terpercaya na sudah neng. Terus kumaha? Kan sira di mah jaba kasep aya jaba bisa ngomong deui. Pan kalah ka bahaya urang mah jama goreng patut kieu. Bodoh amat ek goreng patut ek degen nu penting mah urang teu mandang fisik kumaha di? Nah, bisi kalah neng kalah kan anu menang kanu kasep ka si Redi. Teu peduli. Goreng tahu. Kalau terus di. Cewek mana geus lah putus ayo ah. Lombet. Maghrib. Banyak putus atuh. Bodoh. Nasib. Aja kieu yo. Ah.